tah ibu ge boa cek ibu harayang boga ilmu kade geus boga ilmu ngadon sombong ku ilmuna berarti ilmu ngadon nyiksa kana dirina sabab nu ngaran ilmu mah al ilmu nur ari ilmu teh cahaya lamun ilmu cahaya urang kabeh baroga ilmu nu leungit mah cahayana kabeh ge geus baroga ilmu ngan sakapeung eueuh cahaya matak boro-boro ngoncoran hirup batur ngoncoran hawak sorangan ge rada hese pan ibu teh arapal ilmu tahajud tapi ditoong tidak kicep kieu mah kicep beureuk hees berarti apal karena tahajud tapi migawe henteu karek apal can jadi amal bener ya ibu teh apal ka salaki teh kudu hormat geuning naha duit leutik mah jadi realistis tah aya deui nu leuwih power pisan kabeh ge ararapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea watasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu ta eta teh dalil nyarek pasea hampura tapi naha nu baroga dalil parasea mata hakikat ilmu teh di mana atuh tempatna sabab ilmu mah al ilmu nur ari ilmu teh cahaya tasaha jelema nu bakal menang cahaya ilmu jawabanna ngan hiji qalbun salimun iwal teh jelema nu hate bersih sabab lamun harta cicing de jelema nu alus hate beuki beunghar beuki bager lamun harta cicing de jelema nu kotor hate beuki beunghar beuki sombong make kongkorong 5 kilo da kuat jiga nu make 5 kilo atau 5 gram jiga nu make 5 kilo darah rongkok pingol teh dieu nepi ka dieu gigi brigi nu setruk malahan nu gigireun tatangga teh dikiki itu 40 gram kumaha cek tatangga sabelah saha nu nanya harta dipakai alat kesombongan padahal maut mah sarua teu cacah teu menak teu rakyat teu pejabat teu miskin teu beunghar maut mah boeh warna bodas naon mah kejeung kudu disombongkeun harta bana nya Bu pon kitu deui ilmu lamun ilmu cicing di jelema nu alus hate beuki luhur ilmuna beuki tawado hirupna boro-boro kakolot budak leutik dihargaan budak leutik umur 3 tahun geus pikir ku ibu Quran teu nyaho hadis teu apal salat tara ka masjid henteu tapi naha pasea sajam 5 menit pakaleng-kaleng nu kudu garebleg ka era mah ieu tah Quran kabuka hadis kabaca ka masjid leuket pangajian osok salat eukeur tapi lamun pasea jeung salaki 7 poe teu angus-angus berarti aya nu mahal lain maca Qur'ana lain maca hadisna nu mahal adalah kapitrohan hatena yuladu alal fitroh kunaon atuh budak pasea sajam 5 menit pakaleng-kaleng aya kapitrohan eusi hate tah kunaon atuh urang Quran dibuka hadis diaji ari geus geuleuh ka batur teh wujid teh aya naon sadio atuh deh mata ulah coba-coba diri ngarasa pang Qur'ana ngarasa pang hadisna lamun can bareng jeung eusi hate nu sanyana lekoh maca Quran tembokkeun hate nu alus lekoh maca Quran kudu lekoh budi jeung basa ulah lekoh maca Quran hate kotor lekoh maca Quran lekoh oge rujit ka baturna weh koprok mata katangtuan manusia punten lain baju keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teh saragam aduh tah lamun anu make saragam mah ngadenge kita yang balik teh tiung saragam baju saragam karena nahaon eta mah urusan dunya urusan akhirat mah kudu saragam mah eusi hate nah ieu awak ngareneng nah ngareneng jeung hatena lautan jero bisa diteleuman hate dayat manusia hese dikobet awak ngareneng hate teu ngareneng dicapekeun awak na ngareneng hate teu ngareneng bubar teh dia ngomongkeun nu gigireun bau kelek sia eta mah sabab awak ngareneng hate nu teu ngareneng matak nu ngaran hirup teh pek renengkeun teh hatena heula atuh bener sadaya lamun tah matak ieu nu hadir teh hampura tong kasihkeun ieu nu hadir kabeh berarti jeung kuring ieu teh nu hadir kabeh teh paralsu sagelis-gelisna ibu make make up make blush on aya kuring kabita demi Allah henteu nah kuring sadar ieu teh palsu dan nu aslina ibu malain ieu wajar dek pengajian di wedak wajar dah di tempo batur wajar pengajian make parfum wajar coba di imah daster merengkel baju kaluhur ngalek-lek kancingna 15 siki jiga parte cobloseun dikekepan ku salaki huak hiek bau kelek mah nah rada seungit daek heung teu kajeun tah aslina ibu teh eta
matak ieu mah wajar dek kaluar ti imah rada geulis rada pantas ge wajar ngan eta teh keur nembungkeun kapalsuan. Nana gerhana ceramana asli palsu duh kapun guru mah tadi Pak Ustad Deden asli jiga nama ngan kuring mah cadar diri palsu. Dina ceramah jiga nu nya nyaah ka yatim nyaah ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah ulah waka nyebut alus kana ceramah kuring lantaran ibu teu lalajo bageurna kuring. Pan aing ngomong mah babari nyaah ka fakir nyaah ka miskin tinggal nagog nu hajat naik ka luhur sae ceramah teh yen urang teh kudu nyaah ka fakir miskin punten ayeuna mah amplop moal dibikeun. Cing naha bapak hajat make jeung moal dibikeun pandek ngagugu salira kudu nyaah ka fakir miskin kumaha ceuk kuring lain tadi nga-WA moal datang. Berarti kuring teh ieu teh ceramah teh can asli. Bener Bu. Nu beunghar asli palsu, ampura deuk disebutkeun palsu. Deuk dinikmati kumaha kabeungharan lamun gaul jeung nu leuwih beunghar. Imah hiji hayang 2 pan sertifikatna dikabangkeun. Mobil hiji hayang 2 BPKB na dikabangkeun. Ceuk jelema gagah, ceuk jelema gaya, imah 2 mobil 2. Toong sirahna ngebul tiap bulan setoran. Tah asli nama si gede hutang. Matak ternyata hirup urang teh keur melaan kapal suan. Saha tuh aslina urang? Tinggal bawa kana aslina. Nu disebut manusia asli teh innallaha ma'ana lamun hirup geus jeung Allah tak kakara asli. Ieu pangajian nah jeung Allah lain nyao. Teuing. Nana gerhana ceramahna nah jeung Allah duka teuing. Ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal. Tuh, awakna mah pangaosan, hatena mah suudon kieu. Jika anak ieu ceramah beuki heubeul beuki daroraka mending barali ka ditu. Lamun anak gerhana ceramah teu dibayar tuluy teu datang berarti kuring lain jeung Allah ceramahna tapi jeung duit. Matak ngamusrikeun teh tong kabatur awak urang ge patekadan geus beda. Leres apa? Heeh. Matak lamun jelema hirupna geus jeung Allah, hirupna teh sifatna bakal nurutan sifat Allah, kahayangna bakal kahayang Allah, kaputusanna lagi bakal kaputusan Allah. Matak manusia mah tinggal narima. Tong mikiran gedong sigrong mobil mewah sawalega tong dipikiran jelema teu paeh teu boga gedong, jelema teu maot teu boga mobil, jelema teu maot teu boga sawah tapi saminggu jelema teu dahar bakal maotna maka jelema deuk bersyukur mati nu leutik ngarah nu gede datang ulah nu gede di Arab-Arab anu leutik poho. Awak ibu deuk bersyukur magrasa bulu panon geus alus antep pan ngeunah bulu panon pondok mah kucap kicip teh hampang tuh ibu. Kusabab teu narima meuli bulu panon palsu eluk-eluk ka luhur atuh nempo urang teh kuat jiga nu cacingeun kicep. Balik ti dieu mau motor gelebug angin badag nilep bulu panon duana tikus ru kana jarian ya Allah lain Allah bulu panon dudut. Jelema nu narimakeun syukur ngaranna jelema teu bisa narimakeun kupur ngaranna. Paingan urang cilaka da kupur. Awak montok bari badag geus tarimakeun. Mun dipoto teh kieu we kieu make jeung nyangeye. Cinten naha ibu nyangeyeng hayang katempo langsing eta teh penipu ulung. Dina foto langsingna luar biasa palebah diajak panggih wow. Kuat jiga drum ditungguan ku hancip. Geus hirup mah tarimakeun kunaon genut senang hate lalaki nyenangkeun beres. Iya mah genut seeutik leo senam 2 tahun senam 2 tahun senam judulna hayang langsing kala beuki mebel. Nah tukang senam goyo bod comro misro liliwetan ongko toong salaki kuat TBC jeung paru-paru mikiran hutang urut baso. Mata kirup manusia nu alus nanusa nu narimakeun. Ibu baheula bobogohan nu kasep bari beunghar ai jadi jeung nu petot tampa. Sabab Allah mah uninga kana kaayaan hati ibu can sanggup ibu dibere kasep beunghar teh acan. Ai kahayang mah heueuh ceuk nafsu mah hayang nu kasep bari beunghar ngan jujur ibu nu can sia. Dibere nu kasep bari beunghar hiji galak timuru datang, WA loba dipariksa telat datang bakal diomel awet raja. Coba jeung nu petot deuk balik heug henteu kajeun. Malahan teu balik-balik ditelepon AA bade euih moal atos we di dinya tuluy. Mata kahayang urang jeung kahayang Allah sabenerna sok pasalia. Kahayang Allah mah keur nyalametkeun ibu, kahayang urang mah keur nyalakakeun ibu. Matak geura gugu kahayang Allah tong loba teuing ngagugu kahayang diri.
Ya bapak hajat bakal selamat. Lamun kahayang Allah. Panganten lelaki aya, panganten istri aya, wali aya, saksi aya, ijab kabul angus. Mikirana geuning aya bajidor kahaya, dangdut kahaya, wayang golek kahaya, bubar hajat jebleh di masjid. Palebar ditanya, kunaon ibu cing teh baheula kamari maning joget dina bajidor ayeuna ceurik. Kieu Asep, bubar hajat gede hutang tong nuding Allah, lebok kahaya. Bener tuh Pak. Sok gugu mah kahayang Allah ulah kahayang diri. Da kahayang Allah mah beda jeung kahayang urang. Kahayang Allah deuk nyalametkeun, kahayang urang deuk nyelakakeun. Matak urang cilaka tong nuding Allah. Tah kahayang diri. Oh bener matak diomongkeun ge. Boga salaki kasep bari beunghar maruk teu ngeunah da wah ripuh. Unit kamol meuli tiung denai baju denai HP Oppo. Kurumuy budak parawan lipstikna murah dicokot ku bapana. Neng ieu lipstik. Kumaha ceuk budak parawan? Nuhun Bapak. Kumaha ceuk Bapak? Sami-sami. Dan juga jangilek. Mah bade tiung sami-sami. Mah bade meser selop sami-sami. Mah eudeuh tulus moal balanya kalah kitu wae sami-sami. Hayu atuh balik sami-sami. 7 poe ngabahas sami-sami. Tah pertanyaan ari ibu damang. Kunaon sabab kasep bari beunghar sieun di paling batur. Coba jeung nu petot boro-boro lipstikna deuk dituturkeun nepi ka imah jor geus teu butuh. Aya hikmah di balik eta. Kahartos ya. Ibu rumah tangga amuradul. Jadi randa ngora-ngora budak jadi korban. Nah nu dituding Allah. Lain Allah nu dituding, ibu garoreng adat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah moal ngarobah ka aya hiji kaum kecuali kaum eta geus aya niat deuk ngarobah dirina. Tuh. Tah kunaon ibu cerai, kunaon budak korban, kunaon rumah tangga awut-awutan, tong wakan nuding Allah sadar diri geus. Ieu mah pasea kasalaki lah dasar bebeakan ngomong si Bagong gitu. Eta kasalaki nyebut Bagong, untung salakina pinter naon mamah nyebut Bagong berarti sapeuting aing hees jeung bikangna. Pan anak jadi nanya, mamah Bagong, bapak Bagong, ari abdi anak begu saja. Rag-rag talak budak korban, nah nu dituding Allah. Kalakuan urang sebenarnya menyilakakeun. Bener. Coba lamun hirup ibu jeung Allah, salaki jeung Allah, da moal terjadi atuh papasea. Ibu amak ka salaki bareng jeung Allah. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hate bakal jongjon lamun hirup nyantel ngait jeung pangeran. Amak ka salaki tinggal wirid. Tagogeun beungeut ibu kana beungeut salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak keneh cekek saeutik yasin. Pan salaki teh bari nangkep bari maca ayat kursi da dianggapna jurig cai asup. Gebro duit 2 juta tinggal temalan ke ibu bari kaleng saeutik sadaqallahul adzim. Duit menang rumah tangga anger budak teu korban. Itulah fungsi manusia nu hirupna jeung Allah. Saya nanya ke bapak-bapak, nah bener bapak jeung Allah teu percaya. Pak, mohon bapak udah ka sawah pamajikan ngadon sare sanggu eueuh cai eueuh amak tuh Pak. Gara de amak. Keun bae dicek bapak amak ya Pak. Pemajikan sare sangu eueuh cai eueuh asa teu dihargaan. Peletuk teh ngomong molor wae atuh ya kieu teh sidik salaki deuk ka sawah. Teu mikir-mikir teu euy geus kolot teh. Si Rudin nyerieun hate teh pemajikan teh. Kadua boboko kosong eueuh sanguan amak ditalapu. Cai eueuh dibabetkeun. Panto dirujatkeun. Datang ka tempat gawe ditanya ku babaturan, kunaon muruku sunu teu gairah? Pamajikan euy ku teu nyangu nyiwa acan. Beletuk babaturan jadi iblis. Kumaha ceuk babaturan? Gentos pamajikan kitu mah. Ternyata aya judul keur salingkuh, rajet rumah tangga ngagugu nafsu. Coba lamun hirup jeung Allah, moal mungkin kitu. Lamun lalaki anu hirupna rumah tangga jeung Allah, jujur ibu, boa-boa pamajikan sareta aya nu karasa, sun kening. Ngeus sun tengin, sun kening. Sun kening toong kana boboko eueuh sanguan teu amek, eueuh cai teu amek. Nah, nguteuk lalaki mah warung tatangga ge muka meuli aqua 2 siki mah inum ngarebek tah. Nog asin 10, uras 10 seubeuh daripada ngagogoreng pamajikan, mending meuli di warung. Balik di kebon pamajikan bakal nyuuh, ari tadi ka sawah teh sarapan heula
henteu mah da di bumi mah teu aya ngan punten bapak terek menta hampura nah mah kejeng menta hampura bapak teh jajan di warung da kuduna masalah kita barang dahar jeung pamajikan kumaha pamajikan hapunten abdi teu masak teh hareeng pan kabuka dua anak pamajikan salah salaki salah silih aku rumah tangga jadi bener aya eueuh lalaki nu kitu maka jeung Allah tah maka jeung aduh bener ya ibu Allah sareng iya atuh urang marek ceramah tara dahar heula tara nginum heula nah eueuh pamajikanna ge mata gera buktikeun tong luhur-luhur teuing ayat tong ngagali-gali teuing nepi ka loba tong 30 juz saayat lapan innallaha ma'ana saha jelema mata kuring nana gerhana kikieuan teh hayang panggih jeung jelema nu bareng jeung Allah sadeel atuh da mata kerag-rag we hirup gening ukur disebut batur kuring disebut ustad disebut kiai horoream teuing naha sieun teu akur jeung gawe harus disebut ustad ai pagawean ngewa ka batur na kudu kitu apan ustad mah warasatul anbiya tugas nage pewaris para nabi beuki era disebut ustad lamun dibawa kana warisan aya nabi ngawariskeun harta dah henteu ngawariskeun naon nabi ngawariskeun akhlak ngawariskeun naon nabi tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud hampura ustad nu mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud lamun mah di dieu aya nu baru eta mah sanes tahajud kalingsir Nabi ngawariskeun ilmu bager ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk disair dibikeun sok cokot-cokot mah eta warisanana tapi pahalaeun ayeuna gerhana cek batur ustad penta jamna dibikeun moal 2 kali suudona mending baralik eta ragrag ke derajat kuring teh lain ustad lain kiai lain alamun kitu lamun kuring lain ustad lain kiai berarti kuring manusia biasa saha manusia biasa teh ibu biasa kuring biasa gerak urang uji ibu boga barang anu alus dipenta ku kuring dibikeun moal sesama jelema pedit tong sok silih omongkeun matak ternyata nu ngaran hirup teh ukur disebut batu disebut beunghar kudu miskin matak jelema beunghar kudu nyaah kanu pan si miskin mah aya nu maot panghela nyokot pacul nyeun kuburan si miskin aya nu maot panghela nyokot pasaran si miskin aya nu maot tahlilan si miskin matak bejakeun ka jelema beunghar teh kudu nyaah kanu miskin minimal aya nu tahlil ngan bejakeun ka jelema beunghar bari sombong kanu miskin kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga nyeun kuburan sorangan manusia mah ulah coba-coba goreng jeung batur sabab hirup jeung batur pasti butuh ku ibu mau make tiung menang saha tuh baju menang saha selop menang saha imah menang saha ibu ngalahirkeun ditulungan ku saha ibu hamil ku salaki astagfirullahaladzim iya tapi omongon iya pengajian bakal pica capekeun balik ke dia bakal kieu paingan budak kadua beda jeung aing dabongan ibu hamil ku saha ku batur aduh bawa-bawa enol tina janela maka jeung hamil ku saha ku batur ku salaki meureun ibu hamil ku salaki ibu maot dikubur batur ditahlilan disolatan naon atuh urang kudu goreng jeung batur sadegeun urang butuh ku batur bener matak nu ngaran hirup ukur disebut di luhur aya pejabat ceuk saha pejabat ceuk rakyat jara di pejabat eueuh rakyat nyarek mimpin cucunguk jara di pejabat teh jasana mah rakyat palebah mana jasa rakyat ku nyoblosna geuning jara di pejabat teh ditangtukeun ku leungeun-leungeun ibu matak gerak engke mah eureun rakyat tong nyoblos jadi pejabat moal matak lain rakyat kudu hormat ke pejabat tapi pejabat kudu hormat ke rakyat moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat pokokna mah moal jadi jelema gede tanpa nu leutik mata geus gede kudu nyaah ka nu leutik lain dipake alat kesombongan jabatan teh geura tobat sia teh ari heueuh bener moal jadi presiden moal jadi gubernur moal jadi bupati moal jadi camat tanpa bareng jeung rakyat mata pejabat
wayahna sing nyaraah ka rakyat sabab nu nangtukeun jadi jabatan teh boga jabatan teh adalah rakyat. Bener ya? Lain jiga nu heueuh aya keur kampanye jiga nu heueuh sedih. Data ini 11 abdi lamun abdi jadi insyaallah. Aral ngadenge insyaallah si eta. Tiba heula teh insyaallah. Coba keur nyalon, waduh mobil dibukakeun. Doromong ibu, abdi teh calon. Coba geus jadi ditanya getaran nemalan, dagor babatokna tuman teh aral. Sok atuh ari hayang media mah sok. Waduh. Kapanggih moto. Matak hirup mah ukur disebut batur. Ya Bu. Berarti hirup teh lain nu urang, nu saha? Nu Allah, nu batur wae itu. Hirup teh lain nu urang, nu Allah. Ibu geulis anu saha? Nu Allah. Pan itu belum bentangna orang dieu, naon lemur itu? Hah? Singkur. Allah, aya lemur nyingkur bari nyingkur ongkoh deh. Oh ya teh lemur singkur. Ibu teh belum bentangna di lemur singkur. Bentang berketit bercahaya. Mana anu cahayana gawat? Iya. Berarti geulis lain nu urang, Pak. Nu Allah manusia kena ku pana teh ruksak matak nu geulis ulah gumelis kena ku ruksak deuk kumaha toh eta beri manehna nya matak nyarande hirup tong kena kegelisan aya ruksakna nyarane ka salaki aya mautna nyarane kana harta aya beakna nyarane kana pangkat aya eueuhna nyarane kana jabatan aya eureuna nyarane kana viral aya redukna deuk nyarane maka Allah taala nu langgeng abadi salalawas. Ya neng rumah tangga jeung salaki tong nyarane teuing ka salaki bisi kecewa. Hiji waktu salaki dipunut ku nu rahayu dipenta ku nu maha kawasa maot ngaranna loba awewe anu stres lantaran ditinggalkeun ku salaki. Nepi ka lamun maot teh pan aduh buraong sia teh. Bapak abdi teh koong teu aya sasaha bari tukang aya hansip jeung RW nyebutkeun eueuh sasaha. Keung di dunya teh teu aya sasaha. Abdi teh daripada sasorangan deuk milu we ka jero kubur. Walaupun guru Pak Ustadz Deden ulah kitu nyai istighfar. Walaupun lanceuk tekeng kitu gelis tos takdirna nu kitu mah lain kudu di istighfaran da sadar. Lol kuring dijejak bujurna jug deuk milu mah jug. Geblus ka jero kubur tanpa istighfar rowesan deui kaluar. Cing teh lain deuk milu rada gelo Ustad kitu. Eta nu rek milu matak ieu teh tipe-tipe buraung gitu. Aku gregetna udah buraong anggar salaki maot mau jeung milu wararadul teuing lah kumaha geus kolot atuh ya abdi teh cenah teu nikah deui geus kolot piraku aya kahayang keneh atuh sok ibu dek nikah deui da lain mung nikah anu hayang rek saha nu apel ku mati eta jawabanna lah ning ieu cenah ibu teu nikah deui nya terus urang dek hayang gitu ka ibu matak tong sok buraraung teuing hirup malah ngewa teh. Lamun jelema geus bersih hate bakal cicing dina alam kosong. Ai kosong naon? Nol kan. Teu boga angka hiji, teu boga angka 2, teu boga angka 3, nol we. Hiji golerkeun jadi 10, hiji golerkeun jadi 10, nol tambahan 2 jadi 100, nol tilu jadi 1000. Jelema nilaina teh ku angka 0. Matak sing kosong hirup teh ngarah boga nilai da jelema sagala di aku mah nilaian sombong jelema kitu mal aya nu panghadena akang belegug sia mah hirup teh teu sadar Allah nu ngaluskeun tapi naha diri ngarasa alus teu sadar Allah nu ngahebatkeun tapi naha diri ngarasa hebat teu sadar Allah nu minterkeun tapi naha diri ngarasa pinter sombong jelema kitu patut sing kosong hirup teu boga naon kitu atuh
Naon cenah dangukeun ima. Ima teh ka saha? Oh, ima nu mana mak? Tuh si itu mak juk repas saya maju. Dangukeun cenah ima, kumaha cek itu maneh heula dengekeun mah lain ka aing. Jadi iya jeung itu. Ah. Iya jeung itu bakal di RT-keun isuk. Dangukeun cenah ima, sok jawab, maneh kitu nu kudu ngadenge mah. Urang mah sidik ngadenge gitu. Oi kebatur titah ngadenge, ai sorangan teu ngadenge. Lamun jelema kosong hirup bakal era, Pak. Demi Allah hirup bakal era. Semakin disanjung, semakin dipuja, semakin luhur ilmu, semakin era. Nah, luhur ilmu tanpa arti lamun tanpa pagawean tina ilmu. Gedong gede era lamun eueuh nu nganjang. Duit loba era lamun yatim teu katulungan. Pangkat jabatan luhur sing gableg ka era ari hak rakyat leutik dicapluk. Mata kerja lemah nu kosong al hayau minal iman. Era bagian tina kaimananan. Heuh. Nana gerhana ge ceramah kieu maruk teh era. Ngomong sedekah. Pan penting ieu kuring lain sedekah, naon ngadudut. Saha nu bakal sedekah? Bapak hajat. Kata bubar ti dieu teh 3 serangkai. Pak Ustad nu kahiji, Pak Ustad Deden sim kuring dus dicekelan, amplop dipenta. Allah. Naon eta sedekahna odok ditarima, da butuh atuh. Sedangkan dalil melekoh innamal shadaqata lil fuqara. Dalil lekoh sedekah. Tanya urangna geus migawe eta dalil lamun acan tong babarawakan teuing ka batur pigawe heula ku sorangan. Keprok gitu. Bari manehna ge kana sedekah teh hararese. Ari sarua sanasiba teh kudu asa dipangmeunangkeun. Urang baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pek baca ku anjeun ayat Allah nu berbeda. Hiji ayat Allah Quran ngaranna, 2 ayat Allah alam disebutna. Pek baraca. Maca Quran tanpa maca alam, hirupna agama alus ngan ekonomi seuseuh. Pinter maca alam, teu bisa maca Quran, ekonomi luhur ngan sombong beak ti karep. Tuh bebengok Israel. Kabeungharan dipake nindas batur. Matak nolol ayeuna Irak dibom lebok Israel. Ibu-ibu amak tuh ke Israel. Aing nu rek kaditu buraong. Muga jeung aing rek kaditu ngabedil piit wae teu paeh-paeh. Komo ieu indit ka Israel. Deuk naon ngariribuh urang ditu. Wah ku aing hanca cenah Israel teh. Edi si eta. Cing teh ibu rek ngangge naon lempang. Namarukanana Israel teh banyaran gitu. Urang matangtukeun hate keterlibatan hate urang di mana? Apakah berpihak di Israel? Apakah urang berpihak di Palestina? Irak ngabom atum Israel ngarasa atoh berarti urang keur berpihak di Palestina. Bagian tina iman nu panglemahna. Init ka ditu teu bisa, ukur bisa ngadoakeun. Bisi bapak udah ka ditu jung. Boga bedil. Ku aing diteluh. Memeh bapak neluh urang Israel ge ngadon bapak nu anjur sirah atuh. Pandi urang teh boga mak lampir, boga Ki Ageng Prayogo, boga si buta dari gua hantu. Jauh anterkeun ka ditu. Anger we babrang mah kudu kudu kitu atuh. Teu kudu cieu eta mah sandiwara atuh Pak. Heuh. Kunaon sombong alam dibaca, Quran teu kabuka. Akhirna bangsa batur bala leunghar, nempo reungit jeung beunghar. Nyiptakeun anti reungit obat nyamuk ngaranna tapi ibu mah lamun stres sok ngalegleg obat nyamuk. Urang mah kana meuli we jeung kana meuli hirup. Bangsa batur leos ka laut aya budah lautan dibawa ka museum ternyata aya zat anu alus anu mata hararese disoekeun lahirlah keresek. Keresek teh dijieun tina budah laut Pak. Bangsa urang mah pan meuli keresek keur ongkek di jalan. Bangsa batur datang ke bangsa urang ngagali tanah anu jero bijil timah Bangka Belitung. Bangsa batur ngagali tanah anu jero bijil emas Papua Nugini. Bangsa batur ngagali tanah anu jero bijil gas alam magma. Bangsa urang ngagali tanah anu deet kerumuy polet. Matak eta we ngadu hitut sia teh.
tambang timah milik batur, tambang emas milik batur, tambang tembaga milik batur. Bangsa urang boga hiji ngaranna tarik tambang. Mun 17 Agustus kokon can kepeparengkelan can eureun. Tapi kusakitu ge lumayan. Orang Irak ngabom atom Israel eta ku tepat sasaran. Kudok. Di Indonesia BLT kuat hese tepat sasaran. Nges. Aduh. Kumaha Pak? Kan bae ya. Orang Irak ngabom Israel, tepat sasaran. Gedung pencakar langit, dor, bea. Di urang eta ngaluncurkeun BLT. Teu tepat kana sasaran, ngadon nyangsang di nu beunghar nu sangsara anger. Ngan sabalikna sing goblok cedok nu beunghar. Sadar atuh imah boga, sawah boga, menang BLT disebut milik. Kunaon cager teu? Lain milik nu kitu patut mah ujian keimanan, tolak moal RT moal nerima BLT, imah boga, sawah boga, budak sakola, pamikeunkeun ka nu miskin, keur si yatim, ta eta nu beunghar asli. Nyage keprok. Da eueuh anu kitu. Anger we ka RT teh, rada gelo RT teh batur kabere aing teu. Nah cing teh hayang kitu BLT, hayang asaan. Nyata tepat karena sasaran eleh ku Israel eleh ku Irak tuh si horeng hirup teh di dinya tempatna baca ku ibu teh sok baca jalma nu ngagugu hawa nafsu aya ayat ulaika kal an'am balduhum adol leuwih atah adol tibatan satu dipikir-pikir bener eta ayat doma lapar kencarkeun paling nyokot daun sampu. Tapi manusia lapar daunna didudut sampena dirabut beutina didahar kulitna digoreng pagerna dilek-lek nu bogana dikadek Pak. Benernya ulaika kal an'am baldhum adol matak manusia deuk ngagugu saha lamun lain ngagugu Allah berarti ngagugu nafsuna matak cilaka lain ku Allah tah ku dirina matak musuh nu paling nyata lain batur lain dulur lain tetangga lain baraya musuhna nyana awak sorangan lur sadil maca ibu teh jeung hayam heg hargaan hayam kitu hayam maneh manfaat kabeh buluna jadi kok dagingna sumber gizi endogna sumber vitamin ti kotokna keur aduk atuh tulangna apaan ieu kaum sebelah naon anu teu manfaatina hayam coba awak ibu sagelis-gelisna enjing-enjing endog teuneun endog ibu di warung bangkrut warungna matak manusia hayang manfaat sok bareng jeung Allah lamun manusia eueuh manfaat lamun bareng jeung nafsuna matak jelema nu ngagugu nafsu eueuh manfaat saeutik acan nu aya ge nyilakakeun dirina bener ya lol anjing jelema nu kosong hate mah guguru ka anjing matak abdi mah punten we cin pun guru ka anjing salemur nyebut nu gelo cenah ieu nanagerah namanya guruna anjing sabodo. Para ulama ginyian kitab ngaranna Bulughul Maram jilidna jilid kahiji hadisna nomor kahiji babna bab tohar dina hadis nu kahiji ternyata lamun wawadahan atau sarung dilamot ku bibir anjing kumah ku 7 kali kalayan make taneuh pek guguru tidinya najisna baham anjing masih kene bisa dikumbah ku 7 kali kalayan make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujan saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanjerian batur lain keprok mikir pan ibu nusuk ngaledek batur jeung ayeuna batur tuh kalau teuing wul wal well very good very well lamun anu bogoh ka urang engke beresna towel abang teh si emak nu noelna orea jadi jalma nu kosong hate nyokot sumber keilmuan lain sakadar Quran, lain sakadar hadis, lain sakadar kiai, lain sakadar ajengan alam geus ngaharewos kana dirina. Bangunan ngaharewos ceuk kenteng teu asa aing pang kentengna, ceuk pondasi teu asa aing pang pondasina, ceuk semen teu asa aing pang semenna, ceuk kai teu asa aing pang kaina, keukeuh ngaranna imah teu silih aku.
Indonesia bisa maju, Islam bisa maju. Tong sok silih aku lamun eueuh akang moal aya nyai, tong kitu. Nya. Tong asa panghadena. Bener? Tuh. Ya barudak rumah tangga. Iya panganten teh, Pak. Neng panganten. Ieu caroge nu belah ieu. Nah atuh ngarenengna jeung si Abah. Mun mana? Nah sajang becicing di dinya. Jadi ieu teh pamegatna teh dieu. Istrina teh mana? Oh, ari bapak teh mana? Oh jadi ieu teh putra. Oh, banyak orang salah kira gitu. Borong ngagebok kok kolot menangkan budak ngorak borok gitu gitu. Oh, lepat pun tentu punya lepatnya. Tapi dah teu naon bapak geus kolot menang budak ngorak teu naon ngan rugi ditungtung. Lamun bapak Yuswa 60, baik boga pamajikan Yuswa 20, teteh lain jago ngarurugi maneh. Naik umur 80 tahun lempang geus kieu. Pamajikan 30 moal teu kieu boro tuturkeun lempang teh hararese teuing. Mata bahasa Quran mah neangan jodoh teh azwaja cocok sarasi saimbang mun 40 jeung 35 itu serasi lamun 70 menangkeun budak ABG nu umur 20 teu serasi nu paling paur 70 jeung 20 sepuh 70 imah pageuh baju teu daar seubeuh kongkorong boga gelang aya segala rupa aya maot bapak anu untung maru. Moal teh hoream ngawatnya nah nu di imahna maru moal teh di akhirat teh panas teh. Matak punten bisi di aya kolot tuker beger jeung budak SMA iraha deuk tobat. Naon ari ibu jawab. Komo emak heg beger jeung brondong alah. Anu rugi teh lain brondong emak segala dipupujuhkeun segala dibuli eta brondong puguh ngeunah pira kadar mantuan hees ngan punten emak nu rugi beak harta beak bana naon 10 kali pokoknya marugi 10 kali teuing mah terlalu dalam untuk aku uraikan. Jadi orang stop mau nguraikan bab eta terlalu dalam karena aku belum pernah pengalaman. Neng sebenarnya rumah tangga hayang naon? Ibu rumah tangga hayang naon? Ukur hayang sare jeung guguling bisa. Aya nu berat pa rumah tangga teh lain enteng. Naon nu beratna sakinah mawadah warohmah. Sakinah mawadah warohmah lain tujuan tapi proses. Saha nu geus sakinah? Pak Ustad ge acan. Kiai acan, ajengan acan. Ai ceramah urang teh rumah tangga teh kudu sakinah mawadah warohmah balik ka imah dipolototan ku pamajikan. Telat balik teh. Da telat atuh nu hajatna. Mana sakinah? Da sakinah malah lain tujuan rumah tangga Pak. Sakinah mah proses. Artina hidup duaan kudu boga jiwa sakinah tenang mawadah cinta warohmahnya ku cinta moal neungeul ku cinta moal ngahoak ku cinta moal najong ku cinta moal pembebaskeun gelas ku cinta. Kakara kabukanya. Ieu mah habon we nyai sing sakinah mawadah warohmah bari mana lagi cari nul jebleh. Ayo mah patahan batur bisa kudu sakinah ai sorangan pasea wae asa riweuh sia teh. Sabab sakinah malain tujuan tapi alat keur mencapai sebuah tujuan. Sakinah jongjon mawadah cinta warohmahnya ta ieu teh nu duaan teh kudu sifatna teh tak sakinah jongjon salah kitu usaha jongjon eueuh beas can boga imah teu boga TV teu boga sawah sae ngeunah teteh ka salaki teh nah ibu kudu jongjon nalika salaki teu usaha da lalaki ge bakal mikir Pak daripada ibu gemper molor wae atuh da aing teh dahar cinta lalaki tibatan daek usaha ngadon amarah rongkah akhirna cerai terjadi bener oh
Matak sakinah teh sifat artina hidup kudu jongjon kudu tenang sing hareupan segala rupa masalah hirup ku katenang. Mana nu ai? Ai itu saha tadi teh? Ontrok jug tuh. Si itu mah provokator hirupna teh. Dangukeun ai, dangukeun ima sakedeung deui geura dangukeun icih. Sing tenang Kak. Yang hareupan pamajikan adat goreng tenang Kak. Pamajikan urang adat goreng nanu manehna ditarima ku awak urang keur naon atuh ijab kabul aya judul tarima abdi nikah. Tarima abdi nikah ka putri tegas bapak lain deuk narimakeun geulisna lain deuk narimakeun alusna ka goreng patutanana bawet celemengna lebo. Rumah tangga teh dipaksa ku kolot ka hayang urang matak aya masalah legleg ku sorangan lain dibebeja ka batur. Hakan naon mak oh bener bahasa urang Cinyingkur hakan bebeja ka tetangga bebeja ka baraya moal mantuan nu aya ningang ka tetangga nu goreng hate urang curhat ka si eta nu aya ngadon ngeprokan matak dek baeuda dek bawelna dek celemengna keur naon atuh fungsi tarima abdi nikah teh lain dek narimakeun alusna wungkul ka goreng patutan pamajikan wayahna tarima. Nyata bawel pemajikan akang mah tampak daripada nu pego. Talung nu bawel jual TV, jual radio. Ditanya ku pemajikan, "Ah, makanya dijualan." Cekap ku ngomong maneh geus heubeuk. Aya hikmah di balik sakinah selalu tenang. Geunahnya Bu. Ibu menyuguhan salaki asup suku kana sama atuh puguh popos jeung gelas-gelasna salaki nu kudu tenang cokot belingna sapukeun mah wios tong janten emutan peupeus gelas bisa diganti tapi peupeus hate pamajikan ka mana akang neangan ganti. Lalaki nu mana eta lalaki nu penuh dengan ketenangan ningang lalaki anu teu tenang nolo atau peupeus gelas ibu nu kudu tenang lamun sasalaki hohoak lantaran gelas peupeus tinggal tanya nyaah ka gelas nyaah ka abdi lamun nyaah ka gelas jug molor jeung gelas sabulan paling bijil anak cangkir. Peupeus gelas bisa dibeli peupeus hate pamajikan hese neangan ganti nalika ibu geus peupeus hate kajeun salaki urang geus boga imah boga mobil boga sawah mah urang balikan deui kumaha jawaban ibu teu sudi abrig-abrigan teu suka aprak-aprakan talung nu sangsara satia daripada beunghar salingkuh jiga sia. Kabeungharan teu jadi jaminan matak jongjonna pamajikan matak sakinah sing tenang jeung hareupan sagala rupa. Dua mawadah teh cin mah pangdamelkeun cikopi leos ibu berbuatlah sesuatu dengan cinta moal capek moal ripuh geus cinta Pak nu macul we ti jam 7 nepi ka jam 1 da ceuk urang maripuh saking ku cinta teu ngarasa ripuh. Naon maka jeung cinta dibere patagor tuluy ka saung batur kitu nepi ka ngamumurah diri nu kieu kahormatan ditukeran jeung batagor. Saha eta teh nya? Iraha ibu teh. Iraha ibu kahormatan ditukeran jeung batagor. Lain jalujur jamaah di dieu mah. Mawadah teh cin mungkin teu lalaki nu cinta neungeul mungkin nu teu cinta ngahwak mungkin teu nu cinta neungeul jeung ngamuk moal mungkin nu cinta mah matak lakukeun sagala rupa dengan penuh cinta aduh mah pangdamelkeun cikopi lakukeun dengan cinta leos ka dapur nyeta ibu tanu sok rada boloho teh uyah jeung gula sok direnengkeun saking ku cinta kerebek kana uyah kocekeun kana cikopi
Mangga bapak ieu kopi suruput ku salaki diinum karasa pangset. Bapak nu kudu cinta. Pangset euy. Tong ngamek Pak, da lamun ngamek mah pamajikan bakal ngamuk. Pangset isuk titah deui, mah ngadamel deui kopi ku sia. Kamari gitu kapake tina kopi jadi pasya. Coba dengan penuh cinta. Suruput karasa pangset. Nah, tinggal geroan ka dieu. Aya naon Bapak? Ingatnya urang baheula keur bobogohan pernah geuning sagelas minum berdua. Da urang teh ieu teh nginum teh hayang babarengan deui mengenang masa lalu. Atos ngaleutna atos ieu setengah deui. Ya atuh ku nengeun suruput ku pamajikan diinum. Geuning pangset tinggal jawab naon bedana. Sumuhun pangset. Isuk nyieun si kopi cadu kudu pangset deui bakal apik, bakal taliti mana gula mana uyah. Keren lalaki nu kitu mah. Mana aya lalaki nu kitu? Eueuh tah mawadah cinta warohmah nyaah sakinah tenang mawadah cinta warohmah nyaah lakukeun rumah tangga teh ku ketenangan ku cinta jeung ku nyaah. Lalaki nu nyaah lain mikiran dunya, mikiran akhirat. Imah page baju teh dari seueuh kongkorong boga gelang aya eta mah sebatas duniawi, tapi akhirat na kudu diperhatikeun. Babarengan di dunia dengan cinta, babarengan di akhirat dengan agama. Matak lalaki nu nyaah nepi ka akhirat bakal loba tutah-titah. Mah punten tong ngabecos wae kana TV. Tos waktosna netepan. Teangan lalaki nu kitu. Saha aya teh? Saha sok aya teh saha? Ori ongkoh aya disampeurkeun saha? Saha? Asa teu percaya. Mah tong nyawa HP da di akhirat moal nulungan simpen heula HP ngaos heula Quran. Teangan lalaki nu kitu. Tieuna ieu nu hadir kiceup kieu mah. Nah, da ibu nu moal kuat. Lol cek salaki. Mah, kadeng cek ceramah na gerhana kamari. Magrib lain ngabecos kana TV bakal nyekek. Siapa natik teh? Yakin urang mah ieu bakal kitu. Ngaos Quran, deuk ngaji Quran deuk henteu kumaha aing urusan neraka jeung suku kumaha aing, lag-lag ku aing neraka teh. Jadi lain salaki anu teu mampu ngadidik ibu, cuman ibu nu can sanggup dididik ku cara kitu. Sok buktikeun lalaki nu kitu. Wah. Cokot HP-na, tong nyok we HP sholawatan. Moal teh jebleh. Nya cek urang matak ibu tong pati hayang teuing lalaki kitu. Can siap jeung moal sanggup. Iwal urang. Mah geras salat siap ayah. Mah ngaos Quran oke ayah. Pamajikan urang mah kitu. Coba lamun urang boga pamajikan ke urang dieu. Mah geras salat. Allah ge teu bawel. Mamawa Allah teu bawel sih. Teangan lalaki nu nyaah lahir jeung batin dunya jeung akhirat. Matak orang Sunda boga we sawer panganten. Bul kukus menyan kamanggung nyembuang ka awang-awang. Marukan orang manggil awang bukanlah orang menyaritakeun bul kukus menyan kamanggung nyembuang ka awang-awang make jeung emak awang. Teu urusan nya cicing heula nya segala tuh dah hese kacau ieu pan pangantena aing merek fokus ka dieu nyambuang ka awang-awang
lain ka ibu. Kabatara neda suka bapa hajat. Kabatari neda sugi. Kamari ceramah di Tasikmalaya ngahariring ieu nu hajat 200. Minantu salaki pamajikan 100 ewa 200. Malahan mah sepuh sami itu ge sok milu ti Sukabumi teh menangkeun urang Sumedang teh milu ka mere sarua. Nah, ari di dieu kuat tarariis kieu. Islam ngabogaan ciri-ciri nu moal pahili umat Asep ulah lali buru atuh patokan buruan tinu maha itu teh murang kali ibu nu ka saberiji nu ka hiji bapak teh gaduh saberiji murang kali gaduh 2 wartosan Allah Asep mimiti diburuk dangu ta ieu teh kolot teh nyontohan anak mah nya aya anak teu kuat dicontohan ku kolot hararese. Asep mimiti diburuk dangukeun ku 2 cepil simpen di manah nu jembar. Buru kaburu amin ye. Ayeuna mah beda deui zaman hidup lalagasan teu aya anu salam aoca so dadah bi di dia bi bibi urang pokoknya nomor duit langsung di aku bibi meredi runturun jati rahayu manjing walag nanti Cianjur can aya walagri sapapaosna pasian jalan Bapak teh Cianjur kalapanunggalnya banyak kalapanunggalnya oh syukur sing sarehat urang kalapanunggal bari dipoto heula cenah sok nu mana bapak HP-na anu itu cicing lah ke dipoto nuhun sepuh bapak teh sareng istri garwa ka dieu teu aya istri duda urang jodohkeun atuh jeung awang wah abdi apal mak awang mak keur balik heula nyokot duit Bandungan geus teu berencana run turun jati rahayu tungguannya bi awang gede run turun jati rahayu manjing walagri sapapaosna bapak teh kadu murang kali teh 2 anu ditikahkeun ieu nu teu acan hiji lamun bener bapak boga budak 2 nah anu ka hiji ka mana hiji deui pilarian bisi teu aya Asep mimiti diburuk dangukeun ku 2 buru ya budak nu kadua mana ku 2 cepil simpen buru di mana nu jembar ayeuna mah itu Pak putra bapak bungsu itu bade ka dieu cenah ruun turun jati rahayu nu mapakeun abdi mah rahayu manjing walagri pasian lah cacana walagri
sapapaosna run turun jati rahayu burat tuh sajang manjing walagri sok dia walagri sok bebas 50 walagri sapapaos sok atuh ka dia oyong dipoto heula cenah sok bapak teh mau gaduh dua barangkali tanya hari istri seberiji cicing urang jebak istri satu pak istri teh satu nyaan teh sasalaman lah eta duitna sok kemana fotona oh itu alhamdulillah nuhun banyak komplit anu bener ibu dua budak kali itu dua anu abdi yakin lain beja bener budak nate dua ari tadi mah ingatan abdi hiji we da cirina kahareupan saurang aya nu nyaan dua alhamdulillahnya palebah mana papagahna sakinah mawadah palebah ngawurkeun beas hiji nu diawurkeun teh beas dua nu diawurkeun teh es bonbon naon makna ngawurkeun beas tah makna atos didinya tong ka dieu deui atos neng tempatan eta atos didinya sieun minta duit pambang atos didinya mah atos eta kursi tilepan lah mending ge kunaon ngawurkeun beas lalaki teh kudu ngawur saha ngawur pamajikan aing ngaran ngawur kunaon ku duit mata lalaki nu alus nu daek usaha sabab boga tanggung jawab ngaranna pamajikan nya daek ibu teh diusahakeun makan cinta keluar air mata mending oge dahar sangu minumnya air susu montok jadi lalaki wajib ngusahakeun kadua nah es bonbon diawur-awur pan es bonbon teh permen ai permen teh pan rasana ge manis asam asin rame rasanya nano rumah tangga teh aya pahit aya peuheur aya lada aya haseum kolot baheula nyekot simbol es bonbon diawurkeun pahit peuheur lada haseum rumah tangga bakal karampa nah kuring apa tah ieu teh korbanna gitu korban rayuan gombal jaluk lalaki pan keur bobogohan mah jiga nu heueuh cetot ti tajong kamu sakit kumaha ceuk budak awena iya ke puskesmasnya ih kamu perhatian sama aku coba geus kolot kieu cetot ti tajong dihoak neuleuh atau eta batu eta cokor memelu wae atuh kauleman teh ngadon dicarekan coba ngaran-ngaran keur bobogohan mawa motor beberek-bekan bari butut mogok dorong kuduaan cur hujan ngomong iin diaan coba ibu lamun dibonceng ku motor butut bari mogok teh sudi kudu ngadorong ngagajeleng harita kana dijejak motorna ganti ceuk aing oge motor teh pon kitu deui budak awewe sarua so ieu keur bobogohan apel tengah rokok anak tengah rokok dompet tinggalin kadang ngalinur kalah heureuy tengah linur bisi tong heureuy hayang dibawa ke barak militer mangkana ieu deukeut jeung gubernur pahit peuheur lada haseum rumah tangga bakal karampa sing salabar nyangeurepan rumah tangga terjadi pahitna terjadi haseumna moal amis saumur umur amis keur nganyuk keur mayar mah anger lungleng mau kujung amis aya di Bang Emok genah lalajo ibu-ibu beberapa katakan padahal itu baru duit tapi nah seserian coba du hajat loba duit tapi nah kurang seserian urang mah asup karena perasaan nu hajat loba duitna loba mata kieu ge nah hatu teh pati seserian jiga ibu loba duit tapi penting ieu ge loba bayareun ustad masang tilu maruk naon eta bayareun sound system bayareun background bayareun tuangan bayareun tukang foto bayareun wilujeng
Iya mah teu boga duit, barakata, barakata. Nah, mikiran naon ibu datang ka dieu? Ngadenge ceramah tiluan ukur lalajo. Hayang diukna kursi tinggal ge, hayang ngopi tinggal nyokot. Teu loba pamikir. Oh jadi nempo urang bunga gitu. Ha sok kukut urang sok atuh. Ari ku nempo urang bunga mah kukut ngan kade paraban. Sudi dikukut teh di paraban. Raream teuing. Cek ibu teh daek kitu dikukut ku emak lain, emak eueuh aya anakna tah jeung anakna, mama ka mana we lah juga kitu lieur ah. Matak sakinah mawadah warahmah teh lain tujuan tapi sifat sing areupan ku sakinah dengan ketenangan, mawadah dengan cinta, warahmah dengan nyaah. Jelema cinta jeung nyaah teu mungkin neungeul, teu mungkin nampiling, teu mungkin hohoak, teu mungkin sesenta. Ku nyaah atuh ngagenggeurkeun pamajikan teh ku nyaah. Bu ibu ge ka salaki teh ngagenggeurkeun teh ku nyaah. Ayah pamit tiasa mah tong kitu mun salaki resep nguseup sing nyaah. Dengekeun pangnyeunkeun eupana sadi yai sadiakeun useup jeung jejeurna anteur ku ibu bade ka mana ayah bade nguseup pan nguseup dicarek ku ibu dan usalah lain salah ibu ai nguseup dicarek ai laukna digoreng sing nyaah ibu ge kanu ngaran salaki teh nya sing nyaah kumaha lamun salaki resep joget sing nyaah ibu sing nyaah. Gus Ima, Gus Iis, Gus Oni, sok nyieun absen kadinya. Tuh, salaki resep joget tong dicarekan lalak dasar. Cerai terjadi mah ibu nu kaduhung, ulah api-api dikit-dikit janda anger geus jadi rana mah boro-boro duit 10.000, boro-boro 50.000, 10 ge moal datang tanpa diusah ku salakina. Mata piara we salaki nu geus aya. Dek mere leutik jeung gede urusan kamampuan, bener Bu? Urusan kemampuan lalaki resiko gede, mampuna gede, leutik bae, mampuna leutik. Atuh ibu kudu pinter ngokolakeun duit 10 meuli we atuh beasa cangkir bubur. Engka salaki protes nah tuang teh bubur 10. Banyak tah hayang jeung daging hayam. Ku abdi diumumkeun naon ibu teh Dede mana HP gitu sok Dede mana HP cerita orang nemung tuh mata tenang cinta nyaah tarima abdi nikah kaputi tegas bapak nu wastana yang titik-titik kalayan ngangge mas kawin ku seperangkat alat salat dibayar kontan tarima didinya pertanggungjawaban dunia akhirat baungna peditna teu ceurigna buukna salamar lalaki nu tanggung jawab ping-ping kaciri lalaki nu tanggung jawab teu salat lalaki nu tanggung jawab matak ibu kegiatan teh keur nyaah ka salaki pan ditakon ganeng atuh bekem bohong nasa lamar darah nasa tetes ping-ping nasa kaciri lalaki yang ditanya kumaha engke cek malaikat ngadidik teh pemajikan maneh titah di jilbab cek salaki ngadidik nolol pemajikan wadul Gusti maka jeung ngadidik sidik buk aing titah dibeureman ku bebong si eta di alam dunia urang pakekep di dunia urang sare bareng di akhirat jadi musuh inna min ajwajikum wa auladukum fitnah anak jeung pamajikan ingat bakal jadi musuh lamun urang teu sapamadegan jeung pamajikan di dunia matak sok cek urang oge sadil atuh dah ibu teu bisa maca Quran salaki ditanya ngadidik teu maneh maca Quran kumaha cek salaki ngadidik di titah pangajian unggal peuting nah atuh can bisa ngaji ieu nu bakal ngomong Qur'ana Gusti teu dipangmeulikeun kana ngusep ku si eta jadi musuh tah pamajikan matak supaya di dunia babarengan di akhirat babarengan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin Allah dek mereka halusan rumah tangga yufaqihu fidin lamun duanana parahamna agama ternyata nu mempersatukan urang cinta dengan agama aya yatim tadi dia ngacung ka dieu sok ka dieu yatim
dengekeun anak yatim lain nini yatim. Nah ibu ngusulkeun nini cenah kapayun nini kapayun teu sudi. Anak yatim mana sok kadeu anak yatim. Mana sini kamu kadeu rek dibere duit. Urang hitung heula duitna euy. 100, 200, 300, 400 sok. Mengpeng nu hajat nago keneh bisi kurang daripada urang nomokan mending menta deui. Ngan saurang nu bobo aya wakilna mungkin. Wakilan ka dieu. Sok ka dieu wakilan mah. Sok ka dieu. Allah ieu mah yatim teh agung itu mah. Jigana ieu mah yatim beuki dahar. Oh mamahna sok ka dieu ka dieu. Oh ka dieu deh. Naik ke ka dieu sok. Yo diajar wanter. Ibu mah mamahna murang kalina mah bobo. Oh nya. Dedek kelas berapa? 7. Oh kelas 1 SMP. Di mana sekolah teh? Al Muslim di mana? Al Muslinin. Manaha kaluhur. Mayatim atau kumaha itu? Oh gaduh murang kali yatim, wakilna emak. Oh gitu. Kapal dia beli gabis. Mana sok? Maawang yatim. Manya aya nu yatim boga sawah. Mana? Nya sok ka dieu. Ah, keun bae lu alim abdi nu kadinya. Berarti 5 dihitungnya 1 2 3 4 5 deal. Moal cenah eta mah. Murang kalina maksudna teh lin kolotna. Moal. Oke. Geus, berarti 5. Cukup deal. Naon nunjuk? Atuh budak sare mah teh kudu dihudangkeun. Kolotna we nu ka dieu daripada aing nenunguan lila. Derma budak na ngamuk, aya naon mamah tuh. Geus antep kolotna we nu ka dieu ah. Lila jeung hayang geura balik, hayang geura dahar tuh itu. 1 2 3 4 5 6 berarti. Bener. Deal. Oke, duitnya seberapa? 1 2 3 4. Bieu teh seberapa? Genep. Kurang 200. Pak, kurang 200. Hah? Nah budak keur dicai kuat disusulan. Lamun karunya entong minta ka urang kumaneh imeh bere atuh. Lain karunya palebah deuk dibere ku sorangan diantep teuing. Teuing. 1 2 3 4. So wakilan ibu daripada budak keur sare dihudang-hudang ngaganggu teuing. Urang ge keur sare diganggu batu teh aral komo ku semah. Eta hayang teh semah teh itong loba datang. Da lieur peuting ceramah berang ku semah. Hah? Heula mun urang darah tinggi saha rek tanggung jawab? Kumaha lamun urang nyerenteng sareng halangan nyaho moal dihalangan antep we. Kelas sabaraha sekolah? Lulus ti mana? SMA ari nu teu aya saha? Bapak mamah mah aya keneh. Mamah tos nikah deui. Atos alhamdulillahnya keun bae tong dicarek. Oh. Ke ngarokok can? Tara we nya entong. Tong engke mah nu ngarokok teh bakal divaksin. Ban ayeuna Indonesia bakal Bu. Nya sok ka dieu. Ibu teh gadung urang kali yatim. Kelas sabaraha Bu? Tos teu sakola SMP, SMA. Oh SD nah teu sakola lebar. Alimen atawa urangna teu mampu ngabiayaan. Alimen, aya murang kalihna damel naon atuh ayeuna? Di bumi we. Oh nya.
Usia seberapa tahun ini teh? Murang kali 14 tahun. Sok, kumaha ibu rek dibikeun ka budak pek, ku ibu pek bae. Ari abdi mada bebas-bebas wae lah. Dede kelas berapa? 7, abdi ge apal. Tadi pan geus ditanya. Dede teh kelas 7. Sakola di mana? Nutus teh aya saha? Bapak mama mah aya keneh. Tos nikah deui si mama. Atos alhamdulillahnya nyaahnya ka bapaknya. Nih. Bu, ibu teh janda. Otos nikah. Tapi ibu teh gaduh murang kali nu ibu gitu. Teu naon. Sakolana kelas berapa? Kelas udah SD. Syukur. Pasti kan ibunya tarik. Maneh ka hareup atuh. Oi ka batur eta maruk teu ngadara rek deg ieu diteu naik ka luhur. Atosnya, ibu kelas berapa murang kali? Naik tapi nyaan yeuh. Jeung ngahoak deh. Naik mohon. Oh naik murang kali teh alhamdulillahnya pinter teu. Naji kan teu pede ditanya budak pinter teu lumayan. Di mana sakolana? Jatisari caket dia. Nya sok. Ibu, kamu murang kali. Kelas berapa sekolah? SMP. Ai bieu nahan nepi ka ditu heula ka imah. Nuju gogoleran. Bari henteu kokosodan. Kelas 2 SMP. Nutus teh aya saha? Si bapak mah aya keneh. Terus nikah deui si bapak. Kumaha mun si bapak hayang nikah rek diizinan moal. Moal. Maawang. Ampura mah moal cenah tong hayang. Naon alasan make jeung kolot deuk nikah make jeung ulah di moal diizinan. Naon alasan? Sieun. Sieun naon? Sieun pamajikanna teh nyaah. Maawang deuk nyaah. Pan uang, salah tuh ampura. Salah mak. Iya teh naon? Saha? Bisa, ampun. Mak mangarang Dede. Ya, keur Dede. Mana seorang deui? Mana? Iya. La ilaha illallah. Geus pi omongeun eta budak nagok ieu cenah yatim. Pi omongeun ah. Oh, abdi nu kadinya. Pangmikeunkeun we ieu Bu, pangmikeunkeun ka ditu. Dek, pangosihankeun. Nu mana itu? Zau Dede keur jajan, jug buseur jajan anu beakeun ka ditu. Bae da lain duit urang. Mana? Iya. Oh iya tuh. Dede, naon jeung istighfar kitu dan loba dosa. Naon? Heuh, sok cik urang eta tadi. Aing udah greget atuh dah. Nya sok mana? Oh, deh pembasihankeun. Aduh. Mengeus rana mah cicing. Abdi turut. Sok kasih. Sami-sami. Tah ningang anu suudon nu tadi urang nyanyi tuluy nyawer suudon hatena. Nanaunan cenah ceramah kitu nyanyi disawer nyanyi. Tah ending akhirna mah deuleu tah kudu suudon teh kieu tah. Ending akhirna mah tibatan hasil mah kalah nomokan. Keun bae we da bagian sarareanya bunya. Sing sarehat Ibu, salam baktos ka urang kalinya, kade geubis. Sok. Kade gareubis ah. Teu tanggung jawab, duit 100.000 ka rumah sakit bahaya. Sakola keneh teh? Di mana? SMP ieu. Sing ceri. Sing jujurnya, sing jalujur, sing aris istiqomah, sing berbakti ka indung, ka bapak. Ngeusan Ibu ke jam 11 balik. Kumaha? Sajam deui nu ceramah nage urang nya kumaha urang tong loba protes teuing lah. Pokok jeung sajam deui. Jadi Ibu mah hayang duit ka tabuh 12 sajam gitu.
Urang saksian ku sararea ibu ieu hoyong di 12 urang mau urang baralikeun antep nepi ka jam 12. Sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jembar siampurana para lun anu kasuhun meninggal di pamri hampura anu kateda sim kuring mah langsung bade pamit widi kumargi subuh kedah angkat ka daerah Ciamis jadi eta panun geus rada teler beuteung geus rada lapar atuh cenah cep ustad moal tuang moal deuk dibawa billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran ka pakarsana ustaz dan agarhana anu parantos ngaduwikeun tausiahna ku eces ku jentrena. Mudah-mudahan cing jadi bekal khususna kanggo panganten umumna kangge urang sararea. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu anu kusimkuring hormat, alhamdulillah acara parantos rengse mangga urang tutup bae kada akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rupin asa kitu Wabihatur nadadapun dan biak kelepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.